Kumaha mak? Oh maneh tadi bejana ngajadikeun cenah ka keluarga lalaki. Oh heeh mak, kumaha kitu? Heuh kumaha maneh cocok teu ka lalakina? Wah dibedakeun mak, horea mah. Nah padahal beunghar sia teh blegug. Bodoh sia mah Wah percuma mak beunghar oge. Nah kumaha gitu Erni? Wah botak mak huluna. Tadi dia siap ada di botak uluna. Titi ka dieu gerasa kedeung. Aya naon euy? Lain ai Idul Adha ayeuna maneh meunang teh daging. Waduh lah anjir teh, ayeuna mah hese euy, jarang nu kurbana oge. Heueuh nya ayeuna mah teu kawas tahun-tahun kamari nya. Hese meureunna teh da ayeuna mah ekonomi oge kerada sulit. Atuh karunya maneh ti Karunya naon? Aing mah hayang daging mah kari meuli we ka pasar. beda atuh daging ladang kurban mah biasana peuting teh sok di sate ningan. Maneh mah nyate-nyate we meniru dek aing mah unggal peuting di sate. Ah atuh eta mah lain sate daging, sate kijing ya teh. Heeh, atuh ari apal mah geuningan eta. Ulin atuh kali-kali mah lain nongkrong wae di hareupeun imah, refreshing kali-kali mah. Ada teu cukup kulin hungkul atau bu teu cukup ku rencana kudu aya biaya kudu aya bakal nanahaon. Tong mikiran jajan segala, nu penting mah ulin ningali pemandangan anyar, ngarepres otak. Ingat teh ibu kata-kata cinta baheula sama orang kawin. Nya naon kata-kata baheula? Dengekeun nya cinta sejati mah jodoh itu nggak akan kemana-mana. Terus maksudna kumaha? Hanya geus padahal teh jodoh. Jadi teu kudu kemana-mana tuh bu. Dasar kere. Siti, Euy. pan maneh sok ngaledek urang. Tah, ayeuna mah urang geus resmi boga kabogos ya. Wah, nu bener. Aya nu daekeun ka maneh kitu. Sia nyapelekeun teuing hirup teh. Nya aya atuh. Buktikeun atuh lain saukur ngomong, jig bawa. Kalem da geus aya di dieu. Dagoan. Jig. Ada apa ya, Bebek? Anjing, si goblok. Ya, sia ngagebeg aing mah kabogoh mah. Metak tok macam-macam. Lain ngagebeg-gebeg goblok. Ieu teh salaki aing anjing sia ngandung aing kan. Awan atuh bejana rudet wae jeung pamajikan. Heuh, men, teh kunaon euy? Pamajikan aing teh rungsing wae. Yeuh dengekeun nya le. Ulah sarwana jeung pamajikan mah. Ulah saruana kumaha, men? Oh ulah loba nempas, ulah loba ngalawan, ulah pararea omong. Keun cing sabar. Soalna naon? Doa anu jadi pamajikan teh kunci kesuksesan sebagai salaki. Oh, gitu, men. Jadi sukses seorang suami teh doa seorang istri. Ya heueuh nya bunya. Ya atuh. Terus orang kudu kumaha, men? Jadi minimal ya nya le boga pamajikan teh 4. Makin banyak istri, makin banyak yang mendoakan. Eta mah hayang sia. Pak, dengekeun ya, hirup teh kudu aya kamajuan, kawas batur atuh. Majuan naon nih maneh? Tingali batur atuh. Imah 2, mobil 2, motor 2, nah teu kabita. Ai maneh, lain teu kabita. Aing mah serba salah. Serba salah naon atuh? Hirup teh loba pamikiran. Kemarin orang geus rek maju-maju. Kalau kada siksa ku maneh. Da batur mah boga tilu teh ieu mobil, ari sia mah pamajikan mikir atuh mikir.